Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagarapan dongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna deh upami telepat mah parantos dugi ka apa buka panto cek Mirja deui sorana beuki bedas kebegbah surang ngarenyag sabab ayeuna mah jentre nu nyalukan teh sada anakna tapi can geruh kalah terus ngaguyah-guyah ambu sura nu kerek mani nyegerek kulisik ambu sura lilir brai beunta bari nanya geus kamari cenah reupeum deui mane mah sok mana wae ngomong teh ngalalaworakeun ari teh hudang itu aya anu gegeroan cek bah sura keheul simut pamajikanana dijewang lung ka pojok ranjang atuh pugu amu sura teh keheulun korejat hudang bari buncelik nanaonan ari abahna ngadaon mamatot simut ari taeun teh tah bener gitu cina buncelik mata deh ameh nyaring dengekeun nyalukan di luar ulah tibra teuing hees teh amu sura ngahuleng tetulus ngamekna keur kitu kadenge deui sora Mirja di luar atara pisan nyalukan kabah sura jeung amu sura manilu mengis dikawatireun kadenge atawa henteu manehna nya kadenge tapi ulah waka percaya bisi jurig nyeliwuri bisi setan mina rupa bisi kelong newo-newo maklum apan ieu teh penting piraku anak urang klos-klos ka dieu apan manehna mah keur bejeuna sono bogoh moal rek ninggalkeun bojona labahar atuh kawas teu karasa ku abahna baheula ieu ceuk amu sari satengah ngaharewos harewos ge harewos bojong eta sok mamawakan nu geus bari bageus ya ngewa tadengekeun sing dengat da sidik sora si Mirja amu sura jeung Mbah Sura jempe duanana ngadedengekeun sora ti luar ari sabab teu kuat ku cape ngadedengekeun sora ti luar Mirja sababaraha kali nyalukan kolotna beuki lila launan ari sabab teu kuat ku cape jeung nyeri katurug-turug beak napas amekan eungap tanaga lungse tungtungna jempe ngahenen bari ngararasakeun ka nyeri dengan abah diraku ari teu ngadenge naman nah aduh atuh aku mah teu daek nembal yeuh aduh cek Mirja bari ngulahek nyang saya kana pojok teras awakna leuleus hawa beuki peuting deh beuki tiis asa nyerep kana sungsum balung langit rada lenglang bentang loba anu temong teu kawas tadi mani merdong nu kadenge ukur jangkrik sakapeung ditema ku sora cicir nu disada di pojok imah Mirja pasrah manehna tumarima kana naon-naon nu geus kajadian tina awahing ku cape ingetanana sirna reup sare tibra disimut ku ibun dipepende angin janari eueuh nu malire da puguh sarerea talibra sare kacaturkeun isukna ayam jago raung kongkorongok hayam reang di sarada kat-kat kut-kut jeung pating karotak manuk recet dina tetangkalan bangun anu suka bunga
mapag berang jeung Sang Surya. Harita Bah Surya jeung Ambu Sura karek lilir. Duanana kaberangan terus keluar ti kamar. Pating kereceum serabeun. Dati wetan geus poyan. Aduh lah. Geuning geus beurang ye. Kakaraeun teuing make kabelaan ku hayam nyaring deh. Beuh. Cek Bah Sura terus keluar ti imah. Maksudna rek mandi. Barang brai muka panto mending agebeg. Nampon yang saya di pojok teras baju narangsak. Awakna kalotor. Beungeut barareuh jeung geuneuk. Sidik pisan eta teh Mirja. Masya Allah Mirja. Bah Sura nubruk anakna diguyah-guyah satengah teu sadar. Sok sieun anakna ngan kari cangkang. Kulisik Mirja lilir brai beunta. Kereceum tuluy gigisik bari marurung. Mirja, kunaon ye teh? Naon geus kajadian? Bah Sura gugup, khawatir nempo anak dina kaayaan kitu. Bah, dengen abah mah jika nu ijid ka kuring menit teu daek nemalan, paehan we kuring teh bah, teu kuat kieu-kieu teuing mah. Nalangsa sedih bah. Aduh nalangsa kuring teh bah. Mirja lawa-lawe jiga budak. Cipanon reumai. Teu katahan tina awahing ku sedih. Nya kunaon maneh teh Mirja kunaon? Bah Sura ngarangkul anakna. Terus dipayang dibawa ka jero imah bari tiba baregeg oge. Gok patepung jeung Ambu Sura anu kageteun ngadengen nu patinggarneung. Maksudna mah rek nempo tapi amprok di lawang. Ya Allah, kunaon eta teh abahna kunaon? Bari mencerong semu gugup. Kunaon sia? Sia mah dengan gugup ka kami. Tagih buktina anak cilaka. Teu kanyahoan, da kalah kanyarek turun. Ceuk Bah Sura amek kapegung. Jeung manehna ge ngarumasakeun salah deui. Kunaon atuh abahna? Si Ujang teh kunaon? Nah aya anu margasa atawa kumaha ieu kunaon atuh? Cek Ambu Sura tungtung nama hing weh ceurik. Can nyaho kami oge can tanya. Kali teu buru-buru nyokocai ka itu. Ambu Sura teu loba omong. Buru-buru ngaleos ka pawon teu kungsi geus balik deui. Mawa cai dina rantang song dibikeun ka Bah Sura. Geuning cai tiis. Singkira-kira atuh heug cai hanyut. Piraku maneh teu ngarti geus puguh budak teh kabulusan kadisan. Abah, apaan abah oge nyaho urang teh kaberangan. Kuring can kaburu mirun seuneu can aya cai haneut. Buru-buru atuh mirun seuneu. Wan geus teh tadi ka pawon teh. Teu daek kurung seuneuna puguh oge. Tah make teu daek kurung. Korek apina baseuh teu daek kurung. Deangkeun heula atuh. Cek Bah Sura kacaletot ngomong. Hi, si abah mah dideangkeun di danaon apan seuneuna oge can hurung. Abah dah kalah parasnya ya kuring tulungan. Kuring tulungan. Cek Mirja Lantaran awakna asa pasiksa nyareri alabatan di peuting. Ayo, ieu ditulungan. Hambura. Bah Sura ngojengkang ka tukang rek nyokot ubar. Kop kana cikur anu kaparengan aya dina wadah samara. Ngarawu beas isi kaneun. Tuluy dirius tapi kalemut geus kitu balik deui ka Mirja. Sugan we beas cikur aya mah nuatna. Jika dia urang balur. Cek Bah Sura terus ngabalur beungeut Mirja anu gareuneuk. Malah sakur anu katara geuneuk mah dibalur. Nu tatu dibungkus ku lamak bersih. Geus kitu Mirja ngalempreh dina samak di tengah imah di sanghareupan
ku Basura jeung Ambusura. Ayah, kumaha datang ka dieu teh? Ujang. Teuing mah, teringat kana mangsa ngan harita teh geus kadenge sora hayam jago kongkorongok juga namanya nari leutik bah. Karunya teuing. Meureunna Ujang teh ti janari ngagoler di teras. Sare teu make simut, teu make samak jeung angga. Aduh, dadah teuing dirisna paingan menigareuna kieu. Mangkaning keur buka ka nyeri. Ai. Geuning. Ieu mah jika urut panyiksa geuning. Na aya naon atuh ieu teh? Beuh, menigareuna kieu. Jika urut panyiksa ieu mah. Cek Basura. Lantaran manehna kakara eungeuh ayeuna. Kana beungeut Mirja anu gareuneut. Allah. Makaning keur boga kanya jika urut panyiksa. Nah, kunaon ieu teh Ujang? Kunaon ieu teh? Basura karunyaeun pisan ka anakna. Komo Ambusura mah gawena cari nakdak, watir ka anakna. Abah, kuring teh kecelakaan. Ku pamajikan teh di aku, ku batur di saka bangsat. Sedih kuring teh bah. Tapi ka kieu ieu. Aduh, sedih bah. Nah, kunaon ari si Sari? Make teu ngaku kasalaki. Apaan karek ge 4 poe kawin teh. Pira ku geus pake tereng leyonaman. Asa cegah hati. Da kulula mah keur meujeuhna layut. Moal aya pipaseaeun sabab hakaneun loba keneh, kasur empuk keneh, pakaian halus keneh. Nah naon anu dipaseakeunana? Asa cegah hati teuing. Mirja nah kumaha atuh maneh teh? Manebet mulang bari milang tatu. Tarung jeung saha? Disiksa ku saha atuh? Mitra, Mirja can wakane malan met jadi sungkan rek cumarita teh. Kawas loba kasieun. Ari nu dipikiran ku Mirja lain diri sorangan, lain diri Nyi Sari. Tapi inget ka Mang Ading jeung Bisar mah anu sakitu nyaheunana ka manehna. Sedengkeun lamun kajadian ieu dibejakeun ka bapana, sok sieun bapana malik ngewa ka Mang Ading anu bageur. Ulah ulang gitu Ujang. Sabab ku ngahulang mah moal beres. Abah je panasaran hayang nyaho kana kasak tukangna. Nah naon sababna pangna aya kajadian kieu. Nah make balik dina kaayaan ruksak. Aya nu nyiksa teu tas gelut. Tas gelut bah. Gelut jeung mitoha atawa gelut jeung pamajikan tawa? Lain bah. Da mitoha mah balageur bah. Cek Mirja deui ngeceskeun da jeung memang nyana. Mang Ading mah kacida bageurna. Saha anu teu bageurna atuh pamajikan? Lain teu bageur ngan teh naon. Kudu puguh heula da pamajikan anu nyiksa ka maneh teh atawa saha? Kudu puguh heula da pamajikan anu nyiksa ka maneh teh atawa saha? Lain bah, pamajikan mah teu ngaroga heula. Aing mah asa madak bingung tingna saha anu nyiksa ka maneh teh atuh. Sok terangkeun cing bener ka hardi. Kieu lalakonna teh bah. Ceuk Mirja terus ngahuleng rada lila. Nya sok caritakeun atuh. Kumaha? Kieu mah bah kuring teh sia sabab boga pamajikan teh ka Balejog. Tapi sacerning kitu teh kuring teh bisa nyalahkeun ka Sari. Da bogan aya sababna. Jigana bae Sari teh aya nu marabunan, aya nu ngabaruang, aya nu ngalinglungkeun hatena. Da buktina kalakuanana teu beda jeung anu linglung, teu beunang dibawa bener. Tah kitu. Ke. Nah kumaha bet bisa kitu cik caritakeun kabeh. Abah mah can ngarti, can aya wewengan dina hade.
Na kumaha naon hubunganana pamajikan jeung awak ruksak. Dadak-dak Mirja nyaritakeun kaayaan Nyi Sari anu sok mineng ngahuleng getol ngalamun sarta sok huleng jentul jiga anu keuna ku Tenung. Terus dibejakeun ngeunaan Nyi Sari nu can hade jeung Mirja malah maunggah peuting pista sarege sok pepisahan sanggeus rengse nyaritakeun kaayaan Sari terus nyaritakeun kajadian peuting tadi dina mangsa manehna balik di jalan disangka bangsat corona anu satuluhina ngalaman cilaka. Tah kitu bah urang ajar naya anu ngabaduang si Sari teh aduh. Bah Sura maneka kerot beungeutna geuneuk lir beusi atah beulem untuk kekerot panon jaleer beureum. Nelikana ucap-ucapan Sari mah masalah nu ngabaruang nate si Karmin urang Cikekes teh abah. Cek Mirja nepakeun jurig bateuh ka Karmin. Si Karmin anu bari teu kungsi gelut jeung maneh. Tah eta masalah deui bah. Adi nu nyiksa ka maneh saha ngaranna? Walau alam da poek jeung lusuh teu apal kana ngaran jeung rupana. Ngan pasti Rona bah. Da mamawa kokol awi malah mah pangna beungeut kuring ruksak oge dibabukan ku kokol awi jadi mun rek maluru eta Rona tinggal nanyakeun ka RT na nah saha nu ngarona peuting tadi pasti kapanggih. Nya bener moal burung kapanggih manusia mah tapi peleuwah dieu maneh ge salah. Nah atuh teu terang-terangan ka Rona nah kalah gelut tah ieu kasalahan maneh teh jadi najan urang ngajak padu oge tangdokan elehna bakal disalahkeun. Jadi maksud abah kumaha? Ayeuna mah kieu we. Pangna maneh ngalaman kitu teh alatan si Sari Pista. Pangna si Sari Pista alatan siwah. Ari siwana alatan dibarabudan ku si Karmin. Jadi pikeun minta tanggung jawab tidak ieu kejadian kudu ka si Karmin dah itu. Satuju lah bah. Cek Mirja manitanes. Hatena bunga sababapana teu mamawa ka Mang Ading jeung Bisar mah da memang eta mah ngarti. Ayeuna mah kieu we, mun maneh geus kuat lempang sarta geus kuat ini jauh urang ngajugjug ka Cikekes, urang nepungan si Karmin. Tangke urang minta tanggung jawab di si eta, mun teu daek tanggung jawab urang siksa sakalian. Abah deungeun boga anak di kitu-kitu najan bedegong jeung beleweng oge, tetep maneh teh anak abah. Yeuh, moal sukaning ati abah teh. Lamun teh mah naon ieu kejadian deh dianjep moal dibikeun lamun dikitu-kitu ku deungeun teh teu bikeun. Syukur bah nya si Karmin anu kudu diteken mah pasti manehna nu jadi ulun-ulun pangacau tapi ulah ayeuna bah kuring teh ku ngarasakeun kan jadi geus riweuh. Tapi Ujang lamun diengke-engke mah ieu bisi bari manten bisi si Karmin teu percayaeun. Lamun ini ayeuna mah di mana manehna menta bukti teh tinggal nemongkeun tatu anu sakitu lobana. Jadi ceuk pamikir emak mah ayeuna we jorag ka si Karmin ka itu keun bae ku abah wungkul da sarua wae. Ceuk Ambu Sura geus teu sabar hayang geura nalungtik ka Karmin. Kuring geus satuju kumaha diembudan abah. Agak kitu oge. Keun urang jorag poe ieu keneh. Tapi di mana imah si Karmin teh? Di Cikekes teh. Agak meureun. Babari tanyakeun we imah Mang Seno. Mau burung pada nuduhkeun. Ngan ari pernah nama deket jalan Molecer. Temal Mirja nerangkeun lebah-lebahna imah Karmin. Kan orang susul. Oh iya abah rek ini tapi paratkeun heula wadah minu tadi. Sabab abah geus ngadenge ti maneh yen maneh rek nyerahkeun si Sari. Nah bener eta teh ya, ari cek abah mah ulah sok babari ngucapkeun talak. Lalawara eta. Sabab ari talak mah syahna deh lain ku surat ti kaum. Tapi ku ucapan maneh pribadi. Lamun maneh geus nyebutkeun talak 3 ka Sari kalayan aya saksi dah maka eta talak teh syah teu bisa diganggu-ganggu deui. Sabab ari surat talak di kaum mah sakadar keur boes. Cakeleun pihak awewe ngarah bisa kawin deui jeung lalaki sejen. Tak kitu eta teh euy. Cik jawab ari maneh geus ngucapkeun talak kada wacan. Bah Sura hari wangeun
bisi anakna katalanyuran ngucapkeun talakna ka pamajikan. Bah, uring mah can ngucapkeun talak. Dan geus ngucapkeun mah sari kekeuh menda talak 3 sakalian. Ari kuring mah ngajawab, teh irit tibang minta idin rek init. Syukur ari kitu mah. Artina si sari teh masih keneh kakurung ku jika masih keneh pamajikan maneh. Sabab najan manehna 1000 kali minta talak 3, ari can dikedalkeun ku salakina mah can ragelag jalakna. Sabab jalak mah lain ti awewe tapi ti lalaki. Numadak lalaki mah kudu abik. Ulah gagabah nyarita bisi matak jadi dosa. Mun lalaki geus nyebut talak, didinya aya saksi maka jadi talakna. Lamun hade deui teu tulus papisah eta perkawinan teu sah sarua jeung jinah saumur-umur. Numadak omat sing apik dina ngandalkeun kalimat-kalimat talak. Ceuk Basura tandesna keur nyaritana tina awahing kumelang kana jadi anak bisi ragrag kana dosa. Moal gagabah kuring ge teh malam mirja. Kade teu meunang gagabah sabab kudu inget kana Purwadaksina. Kudu inget kana mimitina. Sing inget bahwa maneh mikahayang kasari sasat sagala rupa dilakonan. Asa laksana kasari jeung deui basa maneh mikahayang kasari minta idin ti abah. Ayeuna oge lamun nek nyerahkeun teh kudu aya idin ti abah. Sabab kudu inget kana biaya nu geus kaluar. Basa ngawinkeun maneh mun maneh mawa karep sorangan hartina rek ngaruksa ka kolot. Mirja unggut-unggutan. Manehna ngartieun kana ucapan bapana. Tapi sanyana mah hatena bingung. Da puguh geus kanyah wanjen sari teh teu sukaeun ka manehna. Geus moal beunang dipaksa. Karti Mirja, karti bah da kitu pisan kawyang kuring oge mung papisah jeung sari da sari teh hiji istri nu jadi panyilekan hate kuring. Borang peuting talapoho tapi Mirja teu kebat deui nyaritana. Nah, make tapi kumaha mun sari teu sukaeun ka kuring, kumaha mun manehna keukeuh hayang diserahkeun. Nah, turutkeun wae bah. Ulah. Agalan heula. Apan maneh teh geus nyebutkeun. Yen bangna sari kidu teh akibatina para bunti si Karmin. Jadi sameme ngaragerageun talak kudu dibeberes heula. Nu jadi kasagitna. Numatak ayeuna pisan abah rek init. Rek ngajorag si Karmin. Sugan we ari geus kapanggih pongkotna mah si sari teh bogohin ka maneh. Kumaha abah we atuh. Rek masarakeun ka abah. Kan kumaha abah. Budak, gerang ngejo sing gede. Keur leungeunna peuncit si jago atawa ngarungkup lauk emas di balong. Abah rek dahar sing gede. Babakalan pitanagaeun ieu. Bisi kudu tarung di Cikekes. Jeung deui suwuk si Marja tah. Marah teh cager. Ceuk Basura mani norostos marentahna. Sifat keur ngora temong deui. Da baheula Basura teh jawara. Tukang pasea geus kawentar. Abah, kalakuan anu baheula teh ulah dipilampah deui yeuh. Matak cilaka. Sik api kudu inget yen abah teh ayeuna mah geus kolot. Kudu asak sasar, kudu wijaksana dina naon-naon teh ulah haok polotot kawas keur ngora. Geus teu jaman ayeuna mah teu. Geus beda alamna yeuh. Ceuk Amusura malangeun ka salakina. Bisi laku lampahna kawas keur ngora. Ai dah urut naon abah teh mak. Mirja panasaran. Abah mah beruntuk jawara kahot. Eta teh baheula ada tukang gelut, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngawut-ngawut anrok. Apan kungsi tarung parbeterana Cimara. Ayeuna cager sote geus huisan jeung geus eueuh musuhna. Da baturna
Areureun jadi jawara teh pangsiun. Oh, paingan atuh. Nah, makanya nyebut paingan Ujang. Kuring sok resep gelut da meureun turunan Abah. Ngana jakal kuring mah elehan wae can kungsi ngalaman meunang. Malah ayeuna oge ripuh yeuh da eleh tarung. Ari Abah elehan deui. Jigana meureunnya Abah oge sok kungsi elehan meureun. Kitu meureunnya ceuk Mirja. Barang ngadenge kitu Basura meuni buncelik. Ya anu elehan deh. Gagabah teh. Ilah aing elehan matak disebut jawara sawah menak oge yeuh. Aban jagona aing teh deuleu. Ilah aing ngalaman ele. Di rumah si elehan si Mirja mah balagu gue. Ari kana gelut hayang tapi ilmuna teu gableg. Pantes senajan elehan oge. Da gelut mah kudu nyaho jeung ilmuna atuh. Nah atuh lain bere ku Abah ilmuna. Bah, Cek Mirja bari ngigir. dada kenca karasa nyeri urut katonyo ku Adim. Moal deuleu. Sabab Abah teu boga niat rek ngawaris ilmu kajawaran. Ayeuna mah moal gula jeung moal mangmat sabab budak ngora cantang tu bisa mawana. Bisi matak nyelakakeun kana dirina. Teu boga ilmu gelut ge geus. Resep gelut atuh komo mun boga jeung ilmuna. Jigana teu ngapoe hayang gelut. Namatak Abah moal ngawaris ilmu gelut. Ulik mah ilmu bisa lameteun ayeuna mah. Nah, nu kumaha ilmu bisa lameteun teh bah? Cing bener bager, cager, pinter, jujur, taat jeung sopan. Sakitu ilmu bisa lameteun. Jika mana ka mana oge ari boga ilmu nu eta mah moal burung pada mikaresep. Moal aya nu mikangewa, moal boga musuh. Beda deui jeung ngagem ilmu jawara. Najan batur teu amakeun oge sok lobahan nu hayang nyoba, hayang ngajajal kana pangabisa. Ngamadak tong hayang ilmu gelut, agem mah ilmu bisa lameteun. Tapi bah bicarakeun tina gelut aya wae. Najan kuring teu hayang gelut oge. Lieur ibarat numpang hiji jalan. Najan numpang hiji pisan oge ari mobilna. Kasisi mah tetep kadubak. Da kumaha ari kitu. Nah rek nyalahkeun saha? Tong nyalahkeun saha? Sabab maneh ge geus nyao. Manusia nu iman ka Allah kudu iman kana genep perkara. Di antarana kudu iman kana papasten, hade jeung goreng. Jadi mun ngalaman kitu anggap we ieu teh papasten goreng di Allah. Tadi mah ku kasabaran. Sabab bari ikhtiar dibarengan ku ngadua. Mun urang geus ikhtiar masih keneh kakeunaan ku nasi goreng pasrahakeun diri sakujur ka Allah. Bari ikhlas lillahi ta'ala tah. Lu kitu ngaranna tawakal. Jalma tawakal jadi kakasih Allah bakal selamat dunia akhirat. Mirja teu nemal deui. Beakeun pi omongeun kitu deui Ambu Sura teu nyarita deui. Kabeh peren ku ucapan Basura nu memang pikahartieun. Atuh geus kitu mah Ambu Sura ngaleos ka dapur rek bopolah. Ari Basura kacai heula rek mandi. Mirja ngalempere sorangan. Bari ngararasakeun kanyeri. Long ngalamun nginget-inget kejadian peuting tadi. No akhirna kabeh buruh bereh naremongan. Jadi kieu nasib aing. Nah becia-cia teh sahanya anu salah. Nanyaan salah si Karmin. Atau memang aing anu salah. Mirja mikir dina hate. Ngalenyepan kejadian nu kaalaman ku manehna. Ari sabab dipikir-pikir membet mata clear. Sabab loba pisan patulah patalina. Mana komo lamun inget kana omongan Basura bieu. Ocapkeun Mbah Sura. Sanggeus mandi terus dangdan make calana komprang warna coklat. Ngagober nengahan bitis. Bajuna kampret hideung kop kana totopong ret-ret dibelitkeun kana sirah di barang bang semplakeun. Ceg ganap bedog ponok anu dingaranan Silenyap. Bedog ditinggal zaman keur ngora, mangsa keur ngajawara.
Pangna disebut si lenyap, sing saha anu nempo eta bedog sok lumenyap. Palaur bisi nyamer kana beheung, utamana ku musuh-musuh Bahsura. Bah nah make mamawa bedog segala lain moal gelut bah. Ceuk Mirja manehna nanyakeun. Sabab ingat kana omongan Bahsura yen kudu ngagunakeun ilmu kasalametan ayeuna mah. Ya, abah mamawa bedog teh geus katumanan, geus kabiasaan. Sabab gitu kebiasaan di budak. Jadi lamun liar teu mawa bedog teh sok asa aya nu tinggalin. Ari gunana lain gergelut, tapi sok butuh ari di jalan. Mun hujaneun keur ngala daun ari butuh tiung. Atuh mun nemu buah keur mesek buah, atuh mun beakeun duit ieu bedog keur nodong urang nyebah. Ish, lain keur nodong, lain keur nyingsieunan jelema. Tapi bisa ditukerkeun ka duit alias dijual. Nah gitu ya maksudna mah. Jadi ulah gagabah ya. Lantaran hiji perkara teh ulah gagabah bisi nyalaan ngamaana-anana. Tapi kudu dikaji heula sing abik ngarah berenah jeung kaayaan sabenerna. Mun teu hiji jelema mah ulah ditempo pakaianana, ulah ditempo beungeutna, ulah ditempo pangkatna, ulah ditempo gayana, tapi kudu ditilik tina sagala rupana ngarah adil jeung beneran. Pan kitu ceuk Pak RT oge. Biar aku manepo deui basa RT ngadongengkeun nu ti dagor kana helm teh. Berarti bah inget ini kuring oge. Kade ulah poho eta teh pituah nu hade pisan euy. Pak RT mere palajaran ka urang. Sanggan urang ulah sok goreng sangga. Sabab goreng sangga teh mata holang pacengkadan. Ari pacengkadan teh mata holang memusuhan. Ari memusuhan teh mata holang kehancuran. Cik, saha nu hayang hancur? Pan sararea ge hayang salamet. Mun hayang salamet, teang bisa salameteun. Ulah neangan pipaseaeun tah kitu. Mangga tuh bah, gara jolag si Karmin. Gara tanya ku abah, nanya si Karmin main baruang, mun nya penta tanggung jawabna. Laporkeun kana wajib atawa kadek we ku abah. Ish moal aja abah mah moal babari amek. Moal milampah gitu. Sabab babari ngagunakeun bedog teh sarua jeung FSMR. Pek geura reureuh anggur mah. Ulah loba teuing ngomong. Abah rek irit, nya mangga atuh bah. Bahsura ngoloyong ka dapur, celak-celuk ka Ambusura nanyakeun dahareun. Nah geus asak atawa acan, sanggeus asak sangu jeung deungeunna, calebek Bahsura sasarap heula. Geus kitu terus init ka Cikekes rek napungan Karim. Mitra urang nyelang heula nyaritakeun urang Cikekes. Harita teh isuk-isuk keur meujeunna haneut moyan. Hayam geus arulin di buruan, hinungna kat-kat kut-kut bari ngoreh keur ngasuh anakna. Harita Mang Seno keur ngadaweung dina Bang Barung. Tadina mah rek ngarit ngalajarami keur sapi, tapi canji gelantaran Bi Urmi diteang ku Aki Jama. Aya perlu penting omongna mah. Tekung silila Bi Urmi datang, jauh kene geus cacarita, pokna. Kang Seno, tulungan heula Ki Arya cenah sapina gering. Bisi teu katulungan mah pencit we sakalian ngarah kapuluk dagingna. Tapi kudu mawa bedog seukeut ti dieu. Da di ditu eueuh. Naon dedengan teh sapi Ki Arya gering? Da nyeri naon cenah? Nyeta mimitina marag-rag di sawah ngan ayeuna teu daek nyatu cenah, malah mangagoler wae teu kuat teu nangtung. Tuh Aki Jama ge di ditu. Kudu ayeuna nya. Nya heueuh kudu ayeuna. Dik dulungan heula karunya ka itu. Rek ngari heula tadina mah da urang teu boga parab tapi nya teu naon-naon ari dititah ku Agi mah. Bisi ngamek. Suka dia ke bedog akang atuh, urang asa heula. Nya cokot teh ku sorangan atuh, ulah sagala nganalekeun awewe wae. Hari dititah teh sok ngalawan buru-buru atuh. Mang Seno molotot lantaran ti sore amak-amakan wae.
jika anu loba kapusing. Atuh bi urmi teh sieun nempo salakina molotot teh gancang ka pawon nyokot bedog. Teu lila geus balik deui. Ya geura asah sing seukeut atuh. Nya heueuh arek ieu oge. Teh Mang Seno gap nampanan bedog anu disarangkaan keneh. Serepet bedog dipesat, sarangkaana digolerkeun dina golodog. Ari bedogna dijingjing ka sisi balong rek diasah. Teu loba catur gusrek Mang Seno teh ngasah sisi balong. Manilila da poguh hayang seukeut pisan, kawan tu keur mencit sapi. Sedengkeun bi urmi ka pawon deui rek nulikeun popolah di pawon. Da tadi kaburu aya nu neang. Kira-kira jam 8 leuwih, Mang Seno ngagusar keneh ngasah. Can cengkat-cengkat, ari bi urmi geus beres masak. Sangu geus haneut deungeunna geus sayagi, mondek dahar teh mah kariam. Keur kitu, rentang-rentang aya nu datang. Hiji jalma jangkung badag make kampret make iket nyoren bedog bari udud. Beuki lila beuki deukeut ka imah Mang Seno. Akhirna anyog kaburuan. Punyan. Isema uluk salam teh lian iwati Bah Sura. Geus anyog ka imah Mang Seno. Sabada nananyakeun ka batur. Mangga, Abah Sura, mangalingi bah, mangalingi. Ceuk Mang Seno ngaku ka Abah Sura. Ari Bah Sura sakadapan mah reret-reret ka sabudeureun eta imah. Sama meh ge kediuk teh. Kunaon geuning? Nyeta, nuju ngasah bedog puguh we teh, nyeta mintul bedogna. Oh, hujan deh. Mangga atuh Abah. Terasa orang calik ieu, bali deui yeuh, cek Mang Seno. Geus kitu ngageroan nu jadi pamajikanana Mang Seno teh sangkan nyadiakeun cai keur Sema atuh teu lila antarana bi urmi norojol bari mawa cai ajangeun Sema. Eueuh geuning Abah Sura. Mangga atuh ieu geura dileueut naon atuh da teu aya leueuteun anu sae di dieu mah. Geun bae lah, geun bae. Teu kudu riweuh-riweuh lah. Tapi memang aya hanaangna mah hanaang ieu teh. Rek langsung ditarimakeun we yeuh. Ceuk Bah Sura. Kituna teh bari ngaragamang kana cangkir tuluy dicician. Tapi barang rek diinum, rek langsung wae diinum da ngarasa hanaang. Tapi tetulus jigana teh kalaka mureleng ka Mang Seno jeung ka bi urmi. Tungtungna mah dilesotkeun deui tetulus nginum. Nah beuteul tulus ulah asa-asa. Da ngahaja disadiakeun keur Sema. Mangga Abah dileueut yeuh. Ceuk Mang Seno mani keukeuh. Hatur nuhun. Kada bibisan yeuh. Ngananya ka kuring mah tara nginum cai panas. Sok keras letah. Keun sina tisu lah. Pokna teriuk-riuk tapi tetep waspada. Nah, ada tiis. Moanya, apa dia boleh dah? Mang Seno olohok. Manehna oge ngarasa heran. Nah aya cai tiis make ngebul. Panasaran terus diragap gelas anu Bah Sura teh. Cager. Wara mitra. Hanya kal kabujeng neng nong dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalepatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.